Bismillahirrohmanirrohim. Patajibu mangka wajib naon hadhil furudu ieu pirang-pirang anu pardu pi auqatiha dina pirang-pirang waktuna purud hadhil purud ala kulli muslimin kasakabeh jalma muslim baligin anu boga akal baligin anu baleg akilin anu boga akal tohirin anu suci. Payah rumu mangka haram naon takdimuha miheulakeunana itu hadhil purud ala waktiha kana waktuna hadhil purud wa ta'khiruha sareng ngakhirkeunana itu hadhil purud anhu tina itu waktu li ghairi udrin karena daya udur. Fa in toroa mangka lamun anyar datang naon maniun anu nyegah kahaidin seperti head ba'dama dina sabadana perkara mado anu geus kaliwat ieu ma min waktiha tina waktuna itu purud hadhil purud makana perkara yasau anu ngelegakeun ieu ma hakana ieu salat wa tuhriha sareng sucina ieu salat linahwi salisin kana saumpama na beser lazimahu mangka mistihu kajalma naon qodouha ngodoanana itu salat auzala atawa leungit naon almaniu anu nyegah wa qad baqiya sareng nyatana tumetep minal wakti tina waktu naon qadru takbiratin saukuran takbiratul ihram lazimat mangka misti itu salat ku kajalma tanapi qada ku ka itu jalma wa kaza sareng nya kitu deui ma'ari perkara qablaha anu samemehna itu salat in jumiat lamun dikumpulkeun itu salat ma'aha sartana salat sejenna deui. Bismillahirrohmanirrohim. Saur musonif atanapi pengarang ieu kitab Sulamut Taufik taraje pitulung patajibu wajib naon hadhil furudu ieu pirang-pirang anu pardu pi auqatiha dilaksanakeunana teh dina waktuna tepat waktuna mana hadhil furud teh nyaeta anu parantos kalangkung eta lohor asar maghrib isya sareng subuh wajib dilaksanakeunana teh dina waktosna kitunya ala kulli muslimin kasakabe jalma muslim baligin anu boga akal non baligin anu baleg akilin anu boga akal tohirin anu suci janten dina pas waktuna malihan Rasul gegerehanan ngalaksanakeun anu 5 waktu teh kedah awal waktu gitunya sehingga aya hadisna sohe hadisna nyaeta ajilu bis sholati qoblal pauts ajilu kudu gagarancangan aranjeun bis sholati kana ngalakonan salat qoblal pauts dina samemeh seep waktosna jadi kudu gagancangan ieu hadis anu nuduhkeun kana utamina salat awal waktu ajilu bis sholati qoblal paut kudu gagarancangan anjeun
kana ngalaksanakeun salat dina samemeh seep waktuna. Malihan ayat terasna hadis wa ajilu bit taubati qoblal maut wa ajilu jeung kudu gagarancangan aranjeun bit taubati kana tobat minta panghampura ka Allah qoblal maut dina samemeh datangna maut. Pemeditasi mah tiap sababeh adan sak diawaskeun nya. Abi ge didengawitan nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilu bis sholati qoblal paut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Artosna teh kudu gagarancangan aranjeun kana salat dina samemeh beak waktuna jeung kudu gagarancangan aranjeun kana tobat dina samemeh datang maut. Tobat da tos maut mah geus da aya waktosna tobat geus da ayana tobat. Malihan mah ditarima non teh ditarimana tobat teh hiji tos ieu saurna ruh tos aya dina genggerong. Nomor kadua panon poe geus bijil pikulon eta geus seep waktuna tobat geus Allah geus moal ngahampura cenah geus beak waktu tobat eta waktuna tobat. Oh sekadieu janten saur di dieu wajib ngalaksanakeun anu fardu teh nyaeta salat nu 5 waktu pi auqatiha dina waktuna. Kumaha lamun diheulakeun abi mah rusuh cenah yu rek bade angkat-angkatan baik salat lohor karek jam 11 we raksanakeunana payah rumu mangka haram naon takdimuha ngaheulakeunana itu salat ala waktiha mandirikeun kana waktuna eta salat. Jadi teu kengeng kitu nya. Tekengeng dilaksanakeun samemeh datang waktuna. Kumaha atuh diakhirkeun wa takhiruha jeung haram deui ngahirkeunana itu salat anhu tina itu waktu. Salat lohor teh engke weh geus nepi ka imah pulang isya ge meunang memeh sare sama kitu nya. Memeh sare tah diakhirkeun gitu diseepkeun waktuna. Sami eta teh haram teu kengeng li ghairi udrin karena teu aya udur atuh upami aya udur mah tiasa wae kitu nya aya udur pada sadayana aya udur. Contohna teh sapertikeun kumaha nya aya udur teh sapertikeun urang angkat-angkatan ka Jakarta pas nganggona kana mobil umum gitu nya. Aduh di perjalanan teh teh lohor dan teu niatan bade di jama kitu nya jama. Da ari eureun datara eureun cenah mobil umum mah terus we nyebrang gitu nya. Anu sehingga datang ka Jakarta teh seep waktosna lohor nya panginten eta teh kalebetkeun udur we gitu nya kalebetkeun udur ya. Insyaallah kitu diakhirkeun nanti kewe dos studi itu laksanakeun salat lohorna upami diniatan jama kantun di jama gitu nya. Fa in toroa mangka lamun anyar datang naon maniun anu nyegah kitu nya. Urang teh acan salat kitu nya. Teras aya nu datang maniun anu nyegah ka haidin sapertikeun haid. Ba'dama dina sabadana perkara mado anu geus ngaliwat ieu ma min waktiha tina waktuna ieu ma yasa unha. Contona teh kieu kalah ngadongeng pikih mah sapalihna teh kalah ngadongeng. Aya hiji istri tos dur teh salat lohor duhur teh waktosna lohor atawa nepi lamun ku bedug aleuang sawantan anu adan. Tah si istri teh begitu aya anu adan teh henteu enggal ngalaksanakeun salat kitu nya. Kalah mayunkeun heula ngumah wadah atawa nepi ngisikan kantenan ngobrol mah kitu nya. Ari sekitarnya tina sabada salat teh sekitar aya 10 menit atawa nepi saperapat jam set teh head kitu nya.
head gitu. Tanu kumaha nu kitu maka eta kitu gawe teh cenah dosa karena ngengke-engkengan salat tuluy engke tah ieu nu kadah waspawas mah engke di mana-mana geus saat head itu nya upami istri head teh galibna teh genep dinten atanapi 7 dinten upami lamina 15 dinten upami sakedapna sadinten sawengi geus genep dinten genep wengi saumpamakan saat eta head teras we suci kade hilap salat anu genep dinten kalangkung nalika kalah diengke-engke kaburu datang head kan teu salat tah head salat anu eta mah kedah dikodoan hari ieu mah asar mah magrib teu kedah kitu nya anu waktu sarita we nu urang kalah ngahir-ngahir waktu salat kalah kabujang maniun anu nyegahnya eta head tadi deh kepengen kadah taliti na teh kitu ibu-ibu bapak-bapak ya sami kadah marahatoskeun gitu cuma dur teh lohor mangge salat gitu acan gitu hari 12:30 kalah head bapak moal salat tapi naon head oh gitu nya ulah salat haram gitu nya ngan awas cirian mah tah lohor nu ieu mah engke di mana-mana geus suci saat head lohor nu ieu mah wajib di kodoan gitu nya sabab urang ngengke-ngengke kana waktuna salat lamun begitu harita angga salat mah benerna mama teh bakal kalaksanakeun salat lohor moal kantos ngodoan gitu nya moal kantos ngodoan kumaha upami kieu atawa sawangsulna 5 menit deui ka waktos lohor sret teh head istri teh tangis 5 menit teh halang teh nu adan wajib kodoh henteu eta mah teh acan kalebat waktosna lohor gitu min waktiha mayasauha wa tuhriha sareng suci nah atanapi wa tuhriha suci na ieu jalma si istri contohna deui si istri teh tos genep dinten genep wengi head saumpamakan tah lajeng dina palolohor suci saat ieu headna teh itunya teu engal susuci teu engal adus gitunya teu engal adus kalah teh kabujang asar gitunya alah ya rek susuci bapana ya kalah geus asar ya padahal saatna head tadi dina waktosna lohor tah lohor nu eta teh wajib dikodoan anu eta mah mang eta mau kembalikan karena yakin karena kembalikan urang bade diyakinkan masih kena kotor mangga tapi bade diyakinkan tos suci mangga gitunya eta mah kembalikan karena keyakinan urang kita jadi urang ngahir susuci gitunya ngahir susuci kalah tos sumping di waktu salat anu sanes maka eta wajib kodo saumpamakan di dia malinahwi salisin saumpamakan beser gitunya sabeser aya panyawat gitunya aya panyawat kayak cenah rek salat teh sakedeung dina dikeresakeun teh aya panyawat beser gitunya beser eta wajib kodo kumata sapertikeun cenah anu beser sok aya anu beser gitunya dina nalika abdas namun di nalika salat kanggo anu beser mah ti wudu nya ti abdas ka salat teh kenging ka selang waktos anu rada senggang gitu nya begitu beres abdas langsung laksanakeun salat kumaha ngecelak sama bukan beser naudzubillah gitu nya awios matak kadah tuluy manawi dina sapinah mah diaoskeun naon teh kadah tuluy wadama wulud wadama tuluy pikeun jalma anu langgeng hadas kitu nya tina wudu teh kudu tuluy kana salat pikeun jalma anu langgeng hadas nu langgeng hadas teh di antawisna nyaeta anu beser beres salat langsung beres wudu langsung salat eta dawamul hadas namina kitu nya
lazimahu qadauha jawabna pikeun jalma anu saumpamakan tadi kabujeng head geus waktosna salat kalah datang head atanapi geus waktuna susuci kalah datang di salat anu sanes lazimahu qadauha mangka wajib ngodoanana eta salat atos sakitu sadaqallahul azim.